diunggal lengkah. Aya lalakon teka sampak, aya hate nu rerejengan tapi tetep nyoba nangtung. Dika budak leuleus jeung nami nu ngandung bagja, tapi naha bagjana teu kungsi anjuk. Guru asuh sakabeh cerik jadi bisu, tapi hate Dika henteu eureun digigireun ku nyeri. Aya waktuna basa seuri dipake jadi tameng, waktu dimana batin hayang ngogorowo tapi ngan saukur bisa cicing. Dik maneh kunaon? Beda ayeuna mah. Teu. Mana? Mana sungguh. Untuk sanggup sekolah di dieu pindah we cupu. Kos budak TK sok cerik deh atuh. Eta budak leutik sadaya padahal mah leuleus. Sok laporan we padahal masih kata teuing. Padahal teh apa sok kamu sih beda ka guruna padahal batuk biasa we. Kenapa pura-pura leuleus padahal mah bisa we. Eta budak leutik Sok cerik deh atuh. Untuk sanggup sekolah di dieu pindah we cupu. TK sok cerik deh Pindah we atuh. cupu. Sakapeung Habis capek. urang hayang didengekeun, henteu pikeun dirurusuhan, teu kudu dijawab. Cukup aya nu ngadenge, tapi Dika angging tembok jeung hate nu sepi ngajawab. Dikana lain gimana nyarita ka ibu. Kuring mau ngahukum, tapi kuring hanya rasa anak sorangan. Ngundul. Urang geus teu tahan di. Mun terus kieu bisa cilaka. Urang kudu nyieun cara. Ulah cukup ngaganggu. Sukan sang ruksak sekalian. Baik we maneh menjadi komando. Urang mah jalan. Sok atuh hayang nempo manehna cerit deui. Kunti kapanna tong jadi masalah. Kunsieun Aya nu keluar. lahir jahat, Aing kadang tekanan jadi mesin ngagerakeun panyiksa. Didorong ku kahayang desa tujuan, didorong ku sieun atawa ku luka nu teu kungsi cageut. Dika ditonjok deui tuluy dicekelan ku si Rapi. Halo dia. Apa? Unggal jelema mawa caritana sorangan, hiji dituntut pikeun jadi sampurna, nu sejen sempat jadi korban, tapi waktu bersalawasna ngajarkeun welas. Dik, sadar dik. Dik. Dik, dik, sadar dik. Dik, dik. Lamun hirup teu mere bagja keur abdi. Meureun abdi kudu jadi jalan bagja.
pikeun nu sejen. Mun ku cara kieu batur seuri. Abdi kelas numpang dina alur parantos ditulis. Sanajan ngaranna Dika nu bagja tapi hirupna jauh ti rasa bagja. Ajeuna sok seuri sok kuat diharapkeun urang padahal hatina rusak pelan-pelan. Bapak parantos baca di buku. Ayeuna waktuna aranjeun ngarasakeun naon nu dirasakeun ieu. Muncan di pasien kebagja ku Gusti. Meureun maksudna sumkuring nu kudu nu kabagjaan ka batur. Ku dihina. Kieu marana bisa seuri. Sumkuring ikhlas nurutan alurna. Sakapeng nu pika butuh budak teh main piagam atau ranking. Tapi ampura jeung rangkul tina kota serangan. Mun bapoe ditekan jeung dipojokeun, hatana bisa karuksak sanjen ti luhur ketinggalina kuat. Ayeuna nempo bura kita maot sebab marane aing sieun tapi aing muak. Aranjeun ulah cicingan di kamar yang ku sebab lemah, tapi lantaran tak anu ngabela. Kurang teu hayang aya teh nu ngaranna teh dikaan salajeng. Ieu buku baca ngarti. Kadang nu nyeri lain leungeun, tapi hate ulah jadi nu nyangsara ka batur. Dua mati bisa.